cek urang batu jajar mak tepung mayyasfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Siapa orang yang pengen berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, maka bisa dengan beberapa hal. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan yang hidup pun bisa memberikan kebaikan, anak, cucu, cicit bisa masihan ayeuna kebaikan kan geus mau. Widzikrin hiji ku dikir, biqiraatin kadua ku bacaan Quran, katilu bisodakotin ku sodako, nu kaopat ku istighfar. Nah, urang terangkeun hiji-hiji sugane mahi waktuna. Naon sababna? Sabab hirup teh di dunia mah komo di ngaji di dieu mah beuki dieu teh di batu jajar teh asa hareurin teh. Naon hareudang? Hareudang mah dasar area tuh. Kunaon ecil katingalina rada kusam karena mungkin di imahna ad-dunya mahalun lil balwa. Kata Ibnu Athaillah dalam hikam dikatakan dunia ini adalah tempat ujian. Jadi jelema rek nu beunghar oge bisa nutupan dibere ku Allah kabingung jeung kasusah. Pejabat pun dikasih oleh kabingung jeung kasusah mah. Ngan teu katingali we kurang eta teh loba tagihaneun di bank mah. Nah sedangkan apa? Kapa da sok ngobrol jeung pengusaha. Jadi KBOG di dunia kalau ada hidup sedikit enak kata Ibnu Mas'ud itu bukan hal biasa. Naon sebab eta mah bonus we ti Allah. Lamun aya ngeunah saeutik mah bonus ti Allah. Nu geulis nu kasep oge anger we aya kurangna. Di mana mah loba ulang-ulang aja. Nah loba hutang. Ai maneh atuh nganyuk wae. Bawa korban maemok jeung bang keriling. Jadi di mana loba nunanya nunagih kita kayang barokah kudu loba sedekah irang para mana teh nurutan nyeun masjid mah nyeun masjid teh meunang gedong di sur eta cucun buru-buru diuk kaburu ngeusan. Sabab ayeuna mah di batu jajar teh ece loba pisan ranjo oce rana oge ngeureuy ngaji si teh manya rana ngeunah mentak jadi rana ge bau da ustad ge dijieun mah tinu barokah ustad tinu bau gimana ngaina wae etis ya kadieu ningali nanti nih mas nunung kokom sarwana jeung si euis tah ada kayang berkah ngaji syukuran ngaji haulan syukuran masjid para arusi bingung wae salaki leungit salaki leungit kalakang ngaji awewe edan sudah jadi ustad ge kabawa GR ustad kabawa gelo waranian orang dia mah nya aing palalaur euy ngaji teh kieu di dieu mah jadi kudu kuat mental jadi ustad di batu jajar mah masyarakatna aredan atuh ka ustad jebut gelo sih teh. Jadi wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayaji al mutasil. Di mana urang hirup hayang barokah kudu milih guru, milih presiden, milih anggota DPR, milih ayeuna masjid nu deukeut heula. Masjid nu deukeut heula. Ieu masjid naon ngaranna? Al-Bahri. Tah Al-Bahri, urang dia ka dieu.
Ari aya Kal Bahri teu datang, ari Al Jabar didatangan. Aya nu kitu? Oh manih, teh nu kitu teh. Selfie we sia teu eureun-eureun. Da anger geus kolot mah geuneuk. Ari Al Jabar didatang, ari masjid deket teu didatang. Ajengan an muliakeun. Da ajengan nu deket, digaji kos di Mekah. Wibados ngadamel PT ayeuna travel umroh dicepeng ku rai anu pangayeuna pangais bungsu. Teras ayeuna diteraskeun. Eta kunaon Mekah berkah? Karena kiai teh yang belajar teh mahal di Mekah. Nu diajar teh digaji. Adan teh digaji, imam teh digaji, sampai imam Masjidil Haram gajinya lebih daripada 1 miliar, dikasih villa yang ada kolam renangnya, mobilnya Lexus. Mata pantes ustad teh di ditu mah berharga, beda jeung di urang. Di urang mah ka ustad teh mere sarung urut nu maot. Dipakai sholat subuh teh ngajung jurikan. Matak di Cianjuang mah ya ustad jujur. Oh teh ka ustad disebut juri. Tadi gelo ayeuna juri 2 kali teh kaing ngahina. 2 kali geus 2 kali sakali deui ngangeusan sia. Araredan jelema teh. Oh sia. Di mana kata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab, Al-Imam Aina Muhammad bin Idris, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau Anda pengen bahagia dunia dan akhirat, dalam kitab ini dikatakan juz awal halaman 12. Maka beliau mengatakan kalau Anda pengen sukses dunia akhirat, haruslah menjadi manusia yang kaya hati. Jadi lamun rek menjadi pejabat, lamun rek jadi pamimpin, kudu beunghar hati. Intina mah kudu jadi pamimpin nu gede kan kanya. Sia ngomong naon sia bieu. Kok sia. Mana meni wae ngomong teh. Kunaon mana badak nu kitu. Kunaon badak oge leuleus mah sia. Anu deteangan teh anu barokah. Nu badak oh sebenarnya bararuna kadieu sia ningalina lain kana dahareun wae. Oh pilih nu deukeut mane jara ka Malang teu, jara ka Wali Songo teu, jara ka nu deukeut kiai nu deukeut. Saat ayeuna Eyang Abdul Cukup teh sholihin turutan kasolehanana dina kitab Aina Kulliyatul Auliya Tabaqatul Asfiya dicarioskeun ilda dzikri sholihin tanzil rahmah. Di mana orang nyarioskeun para awali Allah, nyarioskeun sholihin, maka eta kampung bakal dipupuk ku rahmat Allah. Turutan uyut urang teh, turutan aki urang teh, meh naon, meh bisa amal kos kitu, ngapati-pati nu ngadoakeun loba lamun teu alus amal. Tong tepuk tangan, amin. Manya aya ka surga ditepuk tanganan. Sok rupa-rupa. Mana sok salah wae teh. Jarak kanu deukeut. Durasi di Awi Farid kaluhur tak aya turunan Banten anu kuatna ti Mataram. Namina Eyang Waluna Jaya. Namina teh Eyang Waluna Jaya. Di luhur makamna teh aulia. Aulia makamna teh dulu kabungkur zaman Belanda. Lamun diserang teh bisa naon? Bisa nyumput jadi batu. Karomahna teh di zaman Belanda teh. Las lamun ayeuna batu teh pan kapur mah leuweung di Batu Jajar teh. Lamun ayeuna aya gunung ayeuna batu ayeuna sampai ke Gugurutug teh ditahan ku tangan hiji. Ku saking ripuh jeung peurih ari para wali mah. Amalanana teh malam Rebo wiridana teh. Sok ngaoskeun naon? Allahumma gfir lahu rahmatan wasihatan. Allahumma arham bil Qur'an rahmatan wasihatan. Allahumma gfir lahu rahmatan maghfiratan jami'atan. Nah eta wiridana teh 3 kali dibaca. Itu
matak pantes baheula berkah da aya wali di Batu Jajar teh matak jarah teh kanu deukeut ieu mah lain hayang jarah teh kanu beus-beusan ka pamijahan ngadon meuli cangkale balik deui ka dieu ka Banten ngadon meuli peuteuy jeung asin jamaroti balik ka laut maot teh di laut ayeuna ramean wungkul nanaon teh ieu mah gur di kebon selfie di WC jepret di makam jepret atuh dipoto jeung kunti dasar awewe disebut nate makhluk astagfirullahaladzim lamun urang hayang beunghar hate jejelan hate urang ku nur ilahiyah jejelan hate urang ku bab ayeuna deukeut jeung pangeran apa yang menghancurkan diri kita tidak dekat dan tidak mau ibadah kata Ibnu Athaillah ukhruz min awsafin basyariyah keluarkan sifat diri anjeun ngadikeun diri anjeun teu deukeut jeung Allah teu ibadah ka Allah carana hiji hilangkeun rasa iri dengki benci kabat hasud kabat dolim kabat ria takab tah ieu teh masjid teh lain nu keluarga nu Allah pe makmurkeun ku sareat ieu mah lewat teh ka masjid teh karena motor lewat teh ka masjid ari maot hayang dibawa ka masjid sakali-kalina kam di masjid peta teh ngagoler di hareup kieu cekar PT mang ka mana wae sih ya kemarin masih sibuk ayeuna we ngagoler jadi urang mah ari maot hayang dibawa ka masjid ari pagawean salaki teh mun ka masjid di imah we eta nu kitu mah kudu dibere lejing ke salaki teh udah cara salakina lulus kamu salaki lulus bere vitamin gue 27 ganjaran bere sholatna hirupna ge bakal be salaki lulus bere sumanget gue cenah lain dibere susu teh atuh dibere susu mah lain ngaji ngagantel beren terus sholatna beres rumah tanggana hirupna berkah salabab daek sholat berjamaah wa man syakaroha qayyada biqaliha sajalmah anu syukur ka Allah subhanahu ieu jalma bakal ayeuna sami sareng ngunci keberkahan kanikmatan ti Allah tapi malam yaskur qadran ni'am faqad ta'arrada li zawaliha siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah maka kayak orang ini mengundang musibah ngundang penyakit beunghar mah beunghar ngan penyakitna teu beunghar mah beunghar ngan tiap ngalengkah busia beunghar ngan tiap ayeuna hirupna teh ripuh we babari hilap babari hitut matak ngaji ge hayang hidayah sana hayang hitut tuh matak salah kita kudu loba dikendalikeun nafsuna mau dikenyotan awe di dieu mah kieu ayeuna main kenyot wae sia tadi abi ona ka Cianjur abi ona ka Bogor ka Banten teu make mik da abi mah cenah tasawuf Pak Ustad mah nganggo mik bae sia hari aya mik teu dipake sia hari HP di ngagarubug sia cenah eta lalaki mah kudu nyantri sia teh nyandung mana tadi candung yang geus pegang sia yang hayang nyandung segala oh darahnya ka Eyang Waluna Jaya namina Syekh Abdul Dikri teh asli nama lakobna jeung Ibnu Malik bin Alfiyah ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu ka Ja'farin wa Hirniqa wa Qaranin wa Adanin wa Lahiki wa Sadqumin wa Hailatin wa Wasiki wasman atawa kunyatan wa laqoba jadi lakob wali teh rupa-rupa di mana-mana aya ngaranna teh tapi hiji jalmina mah aya nu di dieu di daerah naon teh Lampung Pari kaluhur neng aya Gunung Batu tah eta makom Eyang Waluna Jaya awi Pari babakan Pari heuh kaluhur tah eta ece heuh eta we teangan ya ku aing kudu dudukeun sorangan jarah kanu deukeut sia teh ka kolot ulah eta teh pejuang jauh kanu jauh di jarahan aya nu deukeut henteu samemeh kanu jauh jarah heula ka indung
Kau sholat baca Robbik Firli wali walidai warhamhuma kama robayani. Eta jalma mah kegenaan ku fakir naon sababna so sholat anak ieu sok ngadoakeun kolot. Tapi lamun jalma tara daek aya ngadoakeun kolot, doyikul ma'ais. Hirupna bakal rupak dunia, rupak akhir. Mantak dikir ge sholat 33 kali. Kadai kudu boga guru menjami muallifil kutub syarriha wa musannifiyah ila man ajajana ilal muta. Ieu teh akhir zaman ngaguru ti guru urang sampai ka baginda Nabi besar Muhammad. Ulah ieu mah ngaguru kana kitab Al Yutubi jeung Al Googli. Tanu mukaana teh ibu-ibu Al Geloi. Nu nuturkeun teh ekspresi. Jadi jamaahna ge barauta taneuh. Mata kurang rek naik beas dan baik, rek pilpres, rek nomor 1, rek nomor 2, nomor 3 baik. Sawe nu jadi presiden mah, nu penting barokah ke Indonesia. Tepuk tangan untuk jadi presiden. Nu penting ulah para saya, udah meuli bias tengah WA ke presiden. Betul tidak? Betul tidak? Uruskeun nu di lembur lah. Tong urus-uruskeun nu lain-lain, urang pokona kudu nyoblos wajib ngan milih mah bebas umum raha. Ya. Kade ulah naon? Ulah ka para saya. Aya we rizki alhamdulillah. Salaki aya di imah baca ku urang teh subha. Lamun urang aya naik beas aya sembako naik baca la haula wala. Nu penting kabeuli cukup. Salaki teu balik 2 minggu baca inna a'taina kal kautsar. Saya ngomong naon dia. Salaki teu balik innalillahi. Awedan juga. Untung aing teh bukan pemajikan urang dia. Alhamdulillah, geus teu kudu riweuh hirup di dunya mah. Syukuri apa yang sakitu sakia alhamdulillah. Oh, kitu ece.